Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra dari kelas 10C Farmasi. Bade ngadongeng si kabayan ngalanangka. Dina hiji mangsa si kabayan keur leleson bari jeung ngalamun di payunan rorompokna. Saliwat oge mikiran rawai, tutut sareng lauk anu diala kamari. Kabayan pangalakeunangka pilihan anu kolot buahna. Parentah mitoha ka si kabayan. Saentosna dugi ka kebon, si kabayan ningalian tangkal nangka anu buahan. Anjeunna milari mana nangka anu tos kolot, teu pati lami, kabayan ningali hiji nangka anu kolot tur ageung, teras wae diala. Kusabab nangka teh ageung, kabayan teu kiateun ngangkatna. Ieu mah hese nyandakna moal kaduga abdi mah. Kabayan nyarios dina hate. Kumaha cara nyandakna ieu teh, saurna deui. Kusabab kebon teu pati jauh sareng walunga, eta nangka dipalidkeun. Juk balik ti payun, kapan geus gede parentah si kabayan ka nangka. Barang dugi ka bumi, si kabayan ditaros ku mitohana. Kenging teu nangkana, nya kenging atuh, nya ageung tur tos kolot, ceuk si kabayan. Mana nangkana anjeun datang lengo, saur mitohana. Har naha can datang kitu, kan tadi geus balik ti payun, cik si kabayan. Ari anjeun tong sok bobodoran. Teu aya caritana nangka bisa balik sorangan, ceuk mitohana. Har nya nu bodoh mah nangka geus kolot tapi teu bisa balik sorangan, saur si kabayan tuluy we ngaleos.